Muslimin ngarasa ewu nandangan bancang pakewu unggal dinten tambah mewuh mingkin sengit hentereureut Kanjeng Nabi lajeng munajat ka hadrat nu merbeng jagat mugi Islam diperkuat kalawan kurnia hadrat Sayyid Umar sareng Hamzah lalebet Islam sumerah atuh musyrikin marundah amarahna tambah rongkah Kanjeng Nabi sareng sahabat kantos ngalaman dibekot malah kungsi diasingkeun disingkirkeun dihinakeun tahun 7 kanabian hijrah ngadua kalian ka Habsyah 11 wanita 73 pria Musyrikin Mekah ngadongsok Raja Habsyi rek disogok asal muslimin pulangkeun tapi raja teu kersaeun dina taun ka-10 Abu Tholib anu teguh huwa anu banget nyaah nyamulika rahmatullah heuleut sawatara dinten teu acan oge sebulan Siti Khadijah garwana pupus ngantun carogena istri nu banget bumela kumerep teu ngijing sila istri tukang ngabeberah mun Kanjeng Nabi nuju sesat kupupusna anu dua anu bela nasarua Kanjeng Nabi ngangyuh sungkawa sumpeg manah teu kawawa malah nela taun huzun tegesna taun prihatin taun giung sedih kingkin ujian lahir jeung batin nurus tunjung nu musyrikin talajakna abrah yakin istuning merajalela jongjon eueuh nu ngabela cek pikirna lakadala ayeuna Muhammad bahla malah geus pada sawala Muhammad rek dipahala geusan ikhtiar tareka Kanjeng Nabi ka Thaif hijrah sareng Zaid bin Harisah sakantenan bari dakwah tapi ieu oge gagal orang Thaif teh naragal malah negrogan ku batu Kanjeng Nabi dugi ka tatu teras Kanjeng Nabi angkat bari ka Allah munajat duh Gusti mugi nuduhkeun umat Abi teterangeun pun 11 kanabian Isra Miraj kajadian Rajab malam 7 likur munggu kaul anu masyhur Isra Miraj disambutna ku kaum teh warna-warna aya anu nyebut sasar aya anu nyebut sihir aya anu hemar-hemir rek percaya tapi samar Abu Bakar mate nampik nyadi gelaran asidik di Makkah jadi tagiwun Islam jalan teu lancar nu puguh mamatak paut ancaman ti kaum kufur kalayan kurnia Allah Islam kedah sumarambah sumping tamu ti Madinah tiba nikoj roy kobilah genapan ngamaksad jarah ngadeheus ka Rasulullah teras maraca sahadat sareng senamuli gewat Islam di Madinah jalan ku jasana nu genepan malah ngutus deui jalmi 12 nu utami teras ku Nabi di beat di Aqobah ngaran tempat
ngayakeun janji nu hebat nganggo sumpah mabrih kuat. Tahun 12 nu bawa sumping deui ti Madinah 75 jumlah beat deui di Aqobah. Ku musyrikin kanyahoan urang Madinah ariman atuh musyrikin ambekna hebat lain di kieuna. Kapaksa sahabat pindah narungtutan ka Madinah kantun Ali Abu Bakar sareng Nabi tacan jengkar. Abu Bakar mahabbahna ka Nabi ka bina-bina leuwih ka kulawargana malah leuwih ka dirina. Bada Khadijah nilar nikah putra Abu Bakar ka Siti Aisyah tea gesan ngokohkeun baraya. Tahun 12 nu bawa kagentingan tambah meueuh sumping wahyu kedah ngalih hijrah ka negeri Madinah.